Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabada beres kembali nyarioskeun perkawis masalah waktu wudu kantun maaf tolal wudu. Perkara anu mantak ngabatalkeun kana wudu nyaeta aya 4. Nu kahiji khuruju syai'in an ahadis sabilain min ahadis sabilain. Aya anu kaluar hiji perkara dina salah sahiji palawangan dua illa mani yasyahsi amin kaimani dijama al kharij awal marwatan anu kaluar dina mimiti bali. Nu kahiji aya nu kaluar dina palawangan payun atawa palawangan pengker kecuali cai mani. Nu kaluarna rek bentukna getih rek bentukna cai kiih margi nu kaluar tina palawangan payun heula. Nu kaluar tina palawangan payun para jamaah sadaya upami pamegat 4 rupa. Upami istri 8 rupa. Loba bagaimana? Lalaki mah nu kaluar tina palawangan payun teh hiji cai kiih. Bawal. Nu kadua cai mani, nu katilu cai madi teh nu ngiring-ngiring karena cai mani, nu kaopat cai wadi keluar biasana dina nalika capek. Itu nu kaopat. Bentukna wadi ge leueur. Tapi teu karaos, karaosna biasa. Itu wadi namanya. Dina palawangan pamegat. Sadayana najis kecuali hiji nyaeta cai mani mah suci asalkeun cai mani nu kaluar pertama lain cai mani nu geus kaluar diasupkeun deui kaluar deui. Upami tina palawangan istri 8 rupa. Palawangan payun istri mah hiji cai kiih, 2 cai mani, 3 cai wadi, 4 cai madi, 5 haid, 6 nifas, 7 istihadah, 8 orok. Itu tina palawangan istri. Anu suci ngan 2 hiji nu suci tina palawangan istri nu kaluar hiji cai mani nu kadua orok. Ngan beda lamun orokna garing. Ari orokna baseuh mah ari kitu aya nu kaluar orokna garing aya. Sapertos Siti Aisyah setiap ngalahirkeun bayina garing. Teu kudu dikoperasi. Panunayeuna mah lamun orok garing teh dikoperasi teu bisa kaluar. Nah rek bentukna biasa saperti nu opat eta rek bentukna luar biasa sanajan angin ngabatalkeun kana wudu. Angin baik kaluar tina palawangan tukang atau angin kaluar tina palawangan hareup. Ari kitu kalau palawangan hareup sok kaluar angin teu nyaho ngan bisi we. Nu kaluarna rek nu biasa atawa teu biasa sanajan lalai. Lalai ibu kita tenaga yang pakai daskar atau pakai celana. Kado berangkeun di belah tukang ari kelotok teh lalai kaluar tina jero bobogaanna batal wudu batal. Kecuali cai mani ge nu kaluarna kaluar mimiti tegasna cai mani sorangan. Lamun cai mani lain nu sorangan sapertos cai mani batur gambaran di mana-mana istri kepada tos bersetubuh suami istri pandi lembut maka cai teh kalanduh kalebak kitu imah teh pandi pasir di luhur kacai teh pan kalebak ka empang ka balong. Biasa subuh-subuh teh panganten anyar bari ngelek boboko isi kanen lalakina ngamanggul said seuseheun mandi dilebakna pancuran beres mandi hanyak begitu keur hanyak berebeuy kaluar tina bobogaan istri teh ari dicabak teh dengan leueur diambean teh bau jaat. Gitu. Oh iya mah cai mani, tapi cai mani salakina nu kaluar deui itu wajib wudu, batal wudu. Teu wajib adus. Jadi teh nu kaluar tina palawangan payun atanapi palawangan pengker kecuali cai mani. Naon wae bentukna sanajan kaleci nu kaluarna mantak ngabatalkeun kana wudu.
kantun nu kadua enjing tong lila-lila teh wallahu a'lam bishawab.